Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Baca panusatia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 77. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom puriding puringkak. Judulna nyaeta Dina Jandela. Ieu yasana Bapak Yus Rusamsi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Hujan ngagebret ditungtungan ku ngari rincik ngecerak ti barang repoek teraat-raat rungkun awi anu ngageba sapanjang sisi susukan gigireun imah seah katebak angin beh kirangna sorat curug ngaguruh jeung kahilirkeunana cai unggar-unggaran ngan kadenge sorana. Harita saeusi kampung geus ngagebra tapi bangkong mah di sawah tukangeun imah keur pesta sorana baseuh tur rarebek patemalan paudag-udag jeung sorat curug. Palebah astana anungan kahalangan ku kebon anjing babahung sorana ngalang-laung nyulusup kana jajantung kampung. Kuring diuk dina kursi nyang hareupan jandela. Harita asa kadenge keneh batur sakampung anu mepelingan basa kuring kakara srog pindah kadinya. Atos-atos den ngajagi putra ngajagi salira da di dinya mah sangara keneh seueur anu nyicingan. Ari saur sepuh mah anu ngagogohna teh Mbah Riwog matuhna di astana kulonon bumi Aden tah dina gerembal handapun ceringin teh upami malam Jumaah sareng malam Salasa ulah lat nyengot menyan susuguhna mah cikopi surutu sareng rampe wae. Harita kuringan ukur seri nembongkeun taya kaginir tapi ari nurani mah teu bisa dibobodo rasa sieun tetap nyalingkar dina diri kuring atawa ngukuntit kaditu kadieu jeung sawaktu-waktu muncul ngungkulan wawanen. Hujan anggar ngacrek dina kaca jandela Cihujan anu katebak angin ngarelai jeung diantarana titik-titik cai siga nu ngarembes. Kaca jandela jadi rumek turug-turug di luar poek. Rada anggang di saluareun jandela aya kalangkang lampu anungan katenjo hurungna bae. Siga mata dedemit tanpa raraga moncorong dina poekna peuting. Mata dedemit anu moncorong teh mencerong ka kuring. Harita kuring keur maca pamencerong anu ngancam siga nu geus nyahoeun kana leutikna hate kuring harita. Pamencerong anu beuki ngaleutikan hate. Kuring ngabalieur tungkul deui kana buku tapi anu kabaca ngan ukur rentetan kecap-kecap anu laleungitan deui diganti ku rentetan aksara anu ngan lalar liwat dina tetenjoan. Najan kitu kuring terus tungkul asa teu boga deui pikeun ngabang barangkeun ka keung iwal ti buku. Malah kahayang teh eta buku sing jadi tumpukan kertas heug kuring jadi cicirna. Nyulusup nyumput di dinya kuring teu wani tanggah. Daku hitungan dina sakitu sekon dedemit anu bieu mencerong teh geus nepi kana jandela tuluy calawak di dinya ngangahna segede jandela genggerongna moncor lisung jeung beungeutna baruluan ngarerewig. Geret jandela muka kuring ngareret leungeun rangwas ngarongkong tina jandela ramona segede-gede bitis beberhilan kulitna geus rakorodok siga kulit buaya. Seetik deui kuring bisa diranggem ngan sakerewekeun puriding sabulu-bulu krup buku ditutupkeun kana beungeut. Ari geus inget deui kakara ngusap beungeut bari luak lieu ka sakurilingeun. Dina kaca jandela Cihujan anggar ngarelai hujan ngaririncik keneh sora curug anggar ngaguruh. Kalangkang lampu di saluareun jandela taya robahna moncorong keneh dina poekna peuting. Kuring maca deui tungkul ngadadeluk embung nenjo deui kana jandela nepi ka 10 baris mah nu dibaca teh kaharti keneh tapi satuluyna cara tadi deui bae
anu kabaca teh ngan mangrupa rentetan aksara-aksara anu lalar liwat bae dina tetenjoan. Jeung waktu kuring tangah deui kana jandela, ujug-ujug ingat ka Mang Ibra anu ngadongengkeun lalampahanana basakeun ngeureunnan di saung sawah. Tah harita Mang mawa domba ngan tilu-tiluna. Ari mangka ati mah kira-kira jam 2 peuting cara sasari nyaeta ameh bisa datang ka kota Brai Borang sanggeus ngaliwatan jambatan Cibangka aya tanjakan lain. Nah ari buruh doel teh domba aya 5 anak naluturkeun campur jeung domba Mang teuing ti mana datangna. Puguh bae Mang teh asa kabur pangacian, lempang oge asa napak asa henteu, asagap digegel ku jurig anu naluturkeun. Tapi ari geus ngaliwatan Ciporang betlus leus domba teh anu terus ditungtun nepi ka kota mah anggar bae 3. Ayeuna eta domba teh rajol dina jandela hareupeun kuring. Ting aleuleugeg papanjang-panjang beheung pada hayang nonghol-keun huluna kana jandela. Kuring ngabalieur miceun beungeut tuluy kadenge deui daun awi seah katebak angin jeung sora bangkong anu keur pesta patembalan. Anjing di astana babaung deui, sorana panjang ngalang-laung, bangun nyeri. Cihujan sawer kana jandela jeung caina anu ngarelai dina kacana beuki loba tuluy nyuruluh jeung nyarak celakan. Dangdaunan di kebon kuleunun imah kumeresek katebak angin sarta kadenge cihujan anu morolok kana daun cau ngaliwatan eta kebon. Jol ti astana rorongkong jangkung rangwas acreg-acregan nyampurkeun tuluy ngaluncatan pagar sarta kadenge pake trok tulang-tulangna nepi kana hareupeun jandela rengkenek wae ngigel engklak-engklakan beri cengar-cengir nembongkeun huntuna anu ranggeteng jeung kelewung irungna nya kitu deui kelewung matana caropong bea kurinyuh. Kuring beuki ngadeluk kana buku ngantelkeun irung tapi si rorongkong kalah kangalengkahan jandela rengkenek deui igal-igalan ngurilingan kuring pake trok tulangna beuki harus jadi pamirig nu engklak-engklakan sarta kaangse bau hapeuk jeung bau taneuh. Sanggeus cangkeuleun tuluy nyalingkar ka tukangeun ngadodoho rek ngarontok. Kuring rek ngajerit ngan kaburu ingat ngusap beungeut beri bibiri gidigan. Birit asa nancab kana kursi jeung suku asa diringkus. Eueuh deui anu bisa dipigawe ku kuring harita iwal ti maca buku. Tapi lamun kuring mimiti deui maca ngan ukur sababaraha jajar anu bisa kaharti teh. Saterusna mah buku teh taya bedana jeung buku kosong teu ngajak nyarita nanaon. Cihujan katebak angin nyeret kana jandela, titik-titik caina anu siga rembes dina kaca beuki loba sawareh ngahiji jeung anu ngarelai tuluy nyerak celakan. Mang Asjum anu kungsi babarengan lempang ti peuting basa balik lalajo ayeuna kasabang deui dina jandela ngan beungeutna teu pati sidik kahalangan kurumeukna kaca bari lempang manehna nyaritakeun papanggihanana. Barang rek ngaliwatan astana jang Mang teh runda gerandag tapi dacok pikiran teh sasarina oge tara mangge naon-naon nya tonggoy deui bae lempang tambah keung Mang tetanggahan ka langit da langit mah lenglang taya pikasieun tapi barang ret deui ka handap wow ngejepat bodas ngababatang malang di jalan geus dipocong dibungkus ku boeh jeung ayeuna anu dipocong teh ngababatang deket lawang mimiti namah jegeng teu usik teu malik tapi siga anu geus cangkeuleun tuluy ngulisik terus gulang-guling siga hileud bodas sagede catang pek nyemplong siga anu sujud make mukana jung nangtung ngalempengkeun cangkeng tuluy lagag-legeg ngadeuketan. Kuring hayang ngagorowok tapi sungut asa aya nu ngabekem panon teu bisa dipeureumkeun ari suku jeung leungeun asa diringkus. Nu dipocong ungkad-ungkad hareupeun tuluy aclog-aclogan tidinya kadenge anu gesat-gesut ngalaan pocongan sarta kaangse bau rampe kembang samoja teu pati lila karasa aya nu ngusap kana punduk. Ih tiisna lir gebog buruk. Kuring dibiri gidigan bari ngusap punduk jeung ngusap beungeut. Cai susukan anu ungar-ungaran notog kana gawir ngan kadenge sorana bae beh girangna sora curug ngaguruh matak ngeletikan hate
Tina warudoyong sisi susukan aya nu turun, buukna panjang hari ringkik, kulitna hidung, awakna begang, leungeunna kasambung ku ramona raranggoas, siga teu rempaneun rek meuntas teh. Mentasna ngayaangkang teu napa kana cai, ngan sakolepatan pisan, tuluy unggah kaburuan, gudubrah gidibrih ngadeukeutan jandela. Cikikik seuri di dinya, nembongkeun huntunan urang geteng, beungeutna pareot, kasambung ku beuheungna nu panjang jeung susuna landung ngulapes nepi kana bujalna. Kuring maksakeun maneh maca, sanajan sanyana mah geus eueuh deui anu bisa kabaca, tapi anu ngariringkik dina jandela kalah kanyeung seurikeun. Sianan. Nah, make sieun tembal kuring bari tanggah. Geuning teu wani ngadeuketan. Rek naon ngadeuketan nu kitu? Sianan. Teu sieun ku nu kitu patut, cek kuring. Geuning ngali-ngaliwat kana poek sok bibiri gidigan. Tara aing mah. Bohong, kau lagi nyaho. Malah sok lumpat nepi ka ti papaletot sieun papanggih jeung kaula. Papanggih mah ditekuk bae. Cek gara tekuk ayeuna mengpong papanggih. Teu hayang ngadeuketan nu kitu patut. Tuh, geuning. Sianan. Teu sieun ieu dekadeksi aku bedog. Terak. Tembangna bari ngancunan. Awas ya, dijenggut ku aing ke. Moal beunang. Tah dulu buuk aing panjang, susu aing rambai. Moal teu dibetot ku aing ke. Tambah keu ngomong kitu sate. Geura mabur sia ka ditu. Tuh, geuning sieunan. Dibaledog sia ku aing. Moal keuna. Can kajadian bangsa kaula bisa ditenggel ku manusia. Mabur sia bisa ditinggang ku kursi. Sianan. Aing teh sieun kudu kitu patut, can aya manusia anu paeh kudu damit. Bohong, da puguh Allah anu nyahon. Mentong ngocoblak, sia anu ngabohong. Hayang dibuktikan. Mabur ka ditu. Geret jandela dibukakeun, tuluy manehna unggah si dengdang dina jandela. Ayeuna katenjo sakujur awakna, jurig bungkeulekan, leungeunna anu raranggoas dirongkongkeun rek ngaranggem, kulitna hideung jeung kasar siga catang kabeulum, bibirna nyurdik siga bolet buruk, sesa beurit, ari buukna anu ngarerewig, pajejet jeung bau hapeuk. Geura mantok sia bisa dibabet ku kursi. Tuh, can naon-naon geus sieuneun. Hayang nyobaan ditinggang. Pek bae da moal beunang. Tembalna pikajengkeleun. Na teu boga deui gawe sia teh kajaba ti nyingsieunan manusia. Kaula mah tara nyingsieunan. Jawabna bari rangkag rongkog siga nu rek ngarontok. Salahna sorangan manusia boga kasieun. Salahna sorangan make miara kasieun. Aing teh sieun kadenge. Bohong, hate mah leuwih leutik batantai kuku. Bakat pingku sieun eta teh. Kuring cangkat asarek ngababetkeun kursi bakat ningku jengkel. Ari breh anu si dengdang teh geus eueuh ngan kaca jandela rumek ku cihujan anu ngarelai jeung siga remes jeung kalangkang lampu anu anggang tina jandela moncorong keneh dina poekna peuting. Suku diangkat kana luhur meja, ayeuna kuring pahareup-hareup jeung titik-titik asa ngaca hareupeun kuring aya kuring nu ngajak ngawangkong. Salahna sorangan manusia boga kasieun pokna muka carita.
Tapi di mana urang boga kasieun warisan turun-temurun anu dipelakeun dina diri urang ti sabarang inget. Jeung naon sanyana ari kasieun teh? Hal-hal anu ngungkulan diri nu ujug-ujug muncul waktu sawangan nu teu dipisukan embongan, jeung ujug-ujug leungit waktu eta sawangan leungit deui. Datang jeung leungitna taya bedana siga hujan jeung halodo. Sakapeung hujan ngagebret kasieun ngungkulan diri, sakapeung ari rincik berang peuting kasieun ngunguntit bae, jeung sakapeung halodo salawas-lawas bungangang taya kasieun sawangan nu teu dipisuka. Naon hartina eta teh? Kanyeri jeung pangpang nama maot. Tapi da ieu mah sieun kudu demit, anjogna mah sarua bae sieun maot, sakurang-kurangna sieun nyeri. Naon sababna aya sawangan nu teu dipisuka? Sabab betah keneh di dunya, sabab hayang panjang umur. Hade, tapi naon ari dedemit? Pira aku teu kaharti pangeusi dunya anu aneh mangrupa tokoh-tokoh dongeng atawa ceritaan batur lengkap jeung suasanana nu ku urang teu dipisuka. Tapi eta teh geus dipelak ti leuletik jeung tuluy nyalingker jeung nyurup dina diri urang keneh. Serta lamun urang pinanggih jeung suasana nu sarua jeung suasana dina dongeng atawa ceritaan batur teh anu nyalingker teh muncul mangrupa tokoh-tokoh ciciptaan anu hirup tur pikasieun nu sanyana mah geus diciptakeun ti keur budak keneh. Geuning kapanggihna terasa gawayah nya gumantung kana suasanana. Tapi sakapeung urang sok ludeung jeung memang tara papanggih jeung naon-naon, sabab anu henteu dipisuka ku urang teh terus diteken. Lamun karasa rek muncul ku urang buru-buru diteken ku jalan ngabang balerkeun, beuki kuat nekena, beuki ludeung jeung beuki wani. Dambung papanggih jeung nu karitu eta salahna urang ngamusuhan dedemit, ngamusuhan kanyeri, ngamusuhan maot, sakurang-kurangna urang embung papanggih. Tapi coba ku urang deketan, dipisuka, dipiasih, cara sirkeus miara maung tina angtu moal aya nu dipikasieun teh. Malah sabalikna dunya dedemit jadi dunya anu endah, pangeusina pikayung-yuneun siga maung dina sirkeus pikayung-yuneun atau waktu kasawangna kacida pisan endahna, sarua endahna jeung lauk emas anu ngaralangkang handapeun beungeut cai empang nu hideung herang. Di dinya eueuh kasieun da anu dipikasieun ge geus jadi kaendahan. Dunya dedemit teh dunya endah, dunya hideung teh dunya endah. Kawasi hideung panon kacida endahna merenah dina bobodasna. Hujan geus raat, angin peuting ngahiliwir ngusapan kaca jandela. Sora curug nuturkeun kuring asup ka kamar. Palabah astana anjing babaung deui, sorana nyulusup kana jajantung ngageuing manusa anu sieuneun maot. Padahal kacida endahna dunya anu sumawur kembang samoja. Kukus ngebul wawangen menyan ngadalingding ka bawa angin. Ngagugah anu dipelak dina diri ti bubudak. Tamat cenah ieu pamiarsa. Bandung Februari 1864. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.